Batu. Pamiasa patepang deui sareng simkuring bidang pinjaman dengan acara Warah Wiri, Warta Sunda, Warta Tiwari. Warta anu baris kapindangkeun nyaeta kaayaan ranca ekek satos kejadian angin puting beliung. Ulang. Kaayaan ranca ekek geus mulai normal deui seperti biasa. Imah warga oge geus mulai mimiti di omnya. Aktivitas warga geus mulai mimiti lancar. Kumaha kaayaan ranca ekek ayeuna? Pamiasa yang akeun hasil liputanna. Sadayana simkuring Rani Maharani nyanggakeun kaayaan sabada angin puting beliung di Ranca Ekek Permai 2. Nyanggakeun liputan. Tanggal 11 Januari 2018 di Ranca Ekek aya kajadian angin puting beliung anu dimimitir ku hujan badag jeung dituturkeun ku angin anu nyababkeun ruksakna bangunan. Dina kajadian ieu teu aya korban jiwa. Kaayaan Ranca Ekek sabada angin puting beliung geus mimiti normal. Masyarakat Ranca Ekek geus mimiti ngalakukeun kegiatan saperti biasa. Pasar Minggu oge geus mimiti dagang. Itu ngalakukan naon pas kejadian angin puting beliung, Pak? Dina kajantenan eta abdi nuju indikator kondisi kejantenan langsung separapat angin dongkap di wilayah kidul sang di wetan janten aya dua dukeun indikatif angin sareng janten hampir 80% lah di wilayah di wilayah selatan di perumahan ieu teh kena dampak sedena. Sabaraha lami kinten-kinten kejadian angin puting beliung? Kajian tenana teh kurang lebih hampir 15 sampai 20 menit. Jadi kondisi angin teh berturut-turut dongkap terus menghancurkan beberapa genteng, terus kanopi sama beberapa rumah yang ambruk. Dasarnya angin yang datang kurang lebih 15 sampai 20 menit. 15 sampai 20 menit. Naon wae anu rusak, Pak? Nu rusak rata-rata genteng teh mararapung, sareng kanopi, sareng tiang listrik sareng kabel ge sadayana ambruk. Sempat parem setrum teh, Pak? Mohon dugi kurang lebih parem sekitar 18 jam. 18 jam mati, kondisi mati, tidak ada cahaya listrik sareng cahaya cai. Terus aya korban jiwa dina kejadian ieu? Alhamdulillah dina kajantenan teu aya korban luka-luka aya kurang lebih sekitar 3 orang langsung dicana ka rumah sakit. Alhamdulillah tidak terlalu parah. Terus kinten-kinten sabaraha karugian anu disebabkeun ku kejadian ieu, Pak? Kurang lebih hampir sekitar puluhan juta disebabkan kehancuran beberapa rumah. Rata-rata memang ditanggung masyarakat masing-masing kanggo ngalaraskeun ibu minan untos rusak gitu ku angin. Sareng kabel ge sadayana ambruk gitu. Sempat parem setrum teh, Pak? Mohon dugi kurang lebih parem sekitar 18 jam. 18 jam mati, kondisi mati, tidak ada cahaya listrik sareng cahaya cai. Terus aya korban jiwa dina kejadian ieu? Alhamdulillah dina kajantenan teu aya korban luka-luka aya kurang lebih sekitar 3 orang langsung dicana ka rumah sakit. Alhamdulillah tidak terlalu parah. Terus kinten-kinten sabaraha karugian anu disebabkeun ku kejadian ieu, Pak? Kurang lebih hampir sekitar puluhan juta disebabkan kehancuran beberapa rumah. Rata-rata memang ditanggung masyarakat masing-masing kanggo ngalaraskeun ibu minan untos rusak gitu ku angin. Kejadian ieu aya perubahan ekonomi tanapi meningkat atau menurun? Kondisi ekonomi salarasna masing-masing warga pasti berpengaruhnya. Kenapa? Karena masing-masing warga mencoba untuk memperbaiki rumahnya masing-masing.
Harusnya teh can aya bantosan ti saha-saha nya teh nganggo atasna masing-masing bisa secara langsung manten kanu ekonomi warganya berpengaruh tentunya karena nya anggaran saha sanes kanggo ngarasin bumi jangan dianggo kanggo ngarasin bumi. Visi ekonomi seharusnya masing-masing warga pasti berpengaruhnya. Kenapa? Karena masing-masing warga mencoba untuk memperbaiki rumahnya masing-masing. Karena teh can aya bantosan ti saha-saha nya teh nganggo atasna masing-masing bisa secara langsung manten kanu ekonomi warganya berpengaruh tentunya karena ya anggaran seharusnya sanes kanggo ngarasin bumi jangan dianggo kanggo ngarasin bumi. Sakitu wae nu tiasa kusim kuring didugikeun Rani Maharani Ranca Ekek ngalaporkeun. Pamirsa, mung sakitu nu kapihatur, wilujeng patepang di dina waktos-waktos bakat lengkap. Maanin mawa sumpit, maonah make mukena sim kuring undur pamit. Assalamualaikum sadayana.